Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'ama bini'matil iman wal islam wa nusolli wa sallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Langkung ti payun hayu urang sami-sami panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin urang kasehatan tur kasalamatan. Teu hilap sholawat sinareng salam mugi tetep dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dina kesempatan ieu sim abdi bade ngadugikeun pidato anu judulna pentingna pendidikan. Hadirin anu ku Allah dimuliakeun, upami ku urang dilenyepan zaman kiwari teh parantos seueur pisan parobihanana. Di zaman kapungkur dugikeun ka ayeuna seueur sareng tebih pisan bentena parobihanana ti kawit alat teknologi transportasi. Masih kene seueur anu serba canggih. Kapungkur urang di mana hoyong patepang teh kedah sumping bae ka tempat anu dipimaksad. Tapi ku zaman kiwari mah tos aya HP nu aya kamera payunan. Nu mana upami urang hoyong ngobrol papayun-payun teh kantun nganggo media anu disebatna video call. Ta eta salah sawios teknologi ayeuna anu serba canggih sareng masih kene seueur anu sanesna. Kaciptana teh teu leupas tina pendidikan. Kumargi kitu, pendidikan di zaman ayeuna teh diraos penting pisan kanggo putra-putri urang selaku generasi penerus di zaman anu bade dongkap. Cobi emutan ku urang sadaya, di tengah-tengah majuna teknologi, kumaha upami putra sareng putri urang teu bisa dibahanan ku pangarti. Tangtos anjeunna nya kalebet abdi bakal katinggalan tebihna ku persaingan kerja. Kumargi kitu ayeuna mah geuning hoyong gaduh pada melanteh kedah gaduh ijazah anu luhur upami hoyong gaduh pada melan anu langkung sae. Atuh sajabiti eta pendidikan teh mangrupakeun media kanggo nyiar ilmu atanapi pangarti dina salah sawios katerangan yen pendidikan teh saumur hirup teu ngawanoh kana yuswa anu hartosna wajib tingawitan urang lahir dugikeun ka pupusna. Ti kawit ayeuna hayu atuh urang saleres-leres dina milari ilmuna supados ku urang sadaya tiasa kauninga yen pendidikan teh penting kanggo bakal urang kanggo kapayuna. Mudah-mudahan atuh nu ku urang dipiharep tiasa dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sok sanaos singkat, mudah-mudahan cariosan urang ti kawit dugikeun ka akhir tiasa dipihartos ku sadayana. Mudah-mudahan urang dipasihan ilmu nu manfaat ku Allah Subhanahu wa taala sareng urang dilancarkeun dina milarian ilmuna. Hapunten bilih aya cariosan anu teu enak kana mana atuh eta mah datangna ti abdi nyalira, terus kasayan mah datangna ti Allah Subhanahu wa taala. Ditutup bae ku doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.